ilmu atau pegatna nuntut ilmu teh kusabab kadita ku eceng. Dijamin lamun ngaji geus kadita ku eceng moal balik ngaji na nepi ka iraha teh. Moal 100% moal tah. Boro-boro jadi santri, jadi ulama barsiso. Apal barsiso, ulama besar, santrina ribuan. Barsiso teh, boro-boro barsisona. Santrina wae bisa ngarapung. Santrina bisa ngapung, atuh komo barsisona. Pan bapak ge ieu keur ngapung. Tapi naon, ancurna ku naon cik? Teu pira ancurna ku eceng. Kumaha digodana? Barsiso kan digoda ku setan. Cek setan pangarsa. Apaan pangarsa teh seorang ulama besar. Atuh pangarsa teh kudu pemahaman teh kudu luas. Maksudna kumaha maneh teh? Tuhun ieu pan salira mah teu terang nu minuman keras teh kumaha. Boro-boro rasana ngaran lagi kan teu apal. Heueuh aing mah pan teu apal kana kitu cek barsiso. Sumuhun tah supaya teu katipu ku umat, ku manusia, ku abdi dek diwawuhkeun. Ieu mah jang sekedar naon wawasan hungkul. Ngarah teu katipu, kumaha ke lamun aya nipu? Cek setan. Nu ngomong setan. Dipikir ku barsiso aya bener na euy maneh ngomong teh kumaha aing lamun anu nipu disuguhan ku jelema pajarkeun cai herang atawa cai kopi ternyata mah minuman keras cik bawa nu kumaha sih minuman keras teh dibawa ku setan maksudna setan nu menjelma mawalah setan kadinya ieu pangarsa ieu nu namina naon brandy teh atawa arak teh ditingali kieu arak teh. Tapi kieu ieu pangarsa. Pan ayeuna mah namina tos terang nya. Tah ieu teh namina arak nu kieu teh. Ngan tetep bakal katipu salira teh. Mun saukur pan ieu mah atuh casingna. Kumaha lamun engke si naon si arak teh di kana botol biasakeun. Terus dipasikeun ka salira. Salira teu apal yen eta rasana teh arak. Nah, jadi tetep bakal katipu. Heueuh terus kudu kumaha? Punten ieu mah punten. Atuh raosan we salamot mah. Cek saha? Cek setan. Raosan we salamot mah. Oh kitu gitu. Cik ngasaan kaletak biasaan ke kubat sisa diletak. Karaos teh kieu geuningan cenah. Mun atuh da ngan salamot mah moal dugi ka dieu cenah cek setan teh. Man nepi ka dieu atuh pangarsa saregot mah bakal dugi gerak ka dieu. Oh gitu. Cik cobaan atuh saregot. Diinum saregot, lap. Teu saregot. Kumaha? Teu ngeunah ieu mah. Nu kieu di arinum puyuhan deui mah jelema teh. Kalieur atuh nu kieu mah lain bahan jang inuman cek barsiso. Nah, tapi batur mah resepkeun ieu teh jelema teh. Naon sababna? Sabab lamun minum nu kieu asa di surga cenah. Nu kumaha ieu teh maksudna teu ngarti aing mah lieur cek barsiso. Ih, eta teh mun geus ngeplay, eta teh pangarsa. Aduh, jeung aya ngeplay maneh sia setan goblok. Nah ngeplay teh, nya eta ngeplay teh ngapung gitu asal pan aing mah bisa ngapung, pan talira mah teu tiasa ka surga ngapung oge can waktuna. Ieu mah asli surga. Emang ieu nu ieu bisa ngapung ka surga? Sok geura raosan heula. Sakumaha nginumna? Tong seueur-seueur 3 gelas we. Akhirnya naon kabujuklah ku sabab hayang bisa ngapung hayang ka surga. Dicoba diinum lalu kan tungtungna lieur tong nah sia jadi dia setan aing jadi lieur ieu sirah asa jadi dua cek barsiso.
Setan kan sendiri. Dek mulai ngapung ya, pengersa ya, dek mulai ngapung siap-siap ya. Awas ngagajeleng. Nah, akhirnya geus tengok, geus poho di Purwadaksi ngomong geus ngayayai, geus ngajeng geus sagala dicaritakeun ka tai kotok di lampot. Akhirnya kan dibujuk ku setan. Nah, lamun keur kieu mah pengersa sigana datang ka bojo salira. Nah, ka bojo salira terus salira teh berjunub. Cenah cek setan. Aing ngabugu keur lieur cenah boro-boro yang gitu. Cenah aya ku abdi diajak. Dibawalah ka tukang minuman, ka nu jual ka nu meulina teh. Ku setan teh tuh bojo salira nuju icalan eta mah batur cek barsiso. Aing ge hafal. Jadi bojo salira eta mah pan salira nuju puyeng atuh ketinggalan we siga batur teh eta pamajikan aing gitu. Akhirnya naon dipaksa tukang warung di parkaos. Apa di parkaos? Nah, di perkaos akhirnya jejeritan eueun ulungan teh ku setan ditutup sorakna cek teu kadengi ku batur. Nah, begitu geus di perkaos langsung disadarkeun basisona ku setan teh tina ngeplayna jadi sadar deui. Begitu astagfirullah ari aing dinaon ieu cek basiso. Nah, cek setan wayahna pangersa ku sabab salira bisi jadi fitnah bakal dicemooh ku umat ku santri moal didengi geus ayeuna mah bunuh eta awewe. Akhirna dipaehan ku sabab sieun popularitasna hancur dipaehan. Nah, begitu geus dipaehan jadinya kakarap setanna suring sia bloon bersinggah. Monyo ulama besar kieu siang geus mabok, geus zina, geus ngabunuh, neraka sia. Nah, begitu dek sahadat deui teu bisa batur. Dek istighfar sahadat dek balik deui teu bisa. Geus nepi kali kalau eta pantar